Ya, matakna jadi salah kita kudu aya kadaek ditanyeun saung teh tengah denge. Jadi we tuh sampeuna kapalingan. Ah, sudah. Ayo naon men, pemajikan mana mau kemukan wae. Eta sampo anu mau kumule. Aduh bisa iraha. Pentingnya. Tah ada salah kina we kadaek ditanyeun saung teh. Kadaek atuh nyeun saung teh hese atuh. Lebar euy maka sampuna parulan eta mah nya. Matak oge. Nah, udah kan di Allah sampo. Heeh. Jangan apa pula ngobrol. Cuk beja anjing cuk beja. Men, Woi, mana? mana hayam teh? Tah? Tuh, sempom hayam mamadap atuh. Naon anjing ieu mah hayam teh bikang. Naon bikang tingali eta aya jaweran atuh di jalu. Ah bikang anjing. Nah, amat nyebut bikang. Eta aya jaweran. Heh, jalu we jaweran mah. Ah bikang anjing jika pamajikan aing aya jaweran. Nah, salah kenyang pamajikan atuh beda. Ini hayam. Hayam. Aing mah meuni sapoe teh milieun. Nu matak jadi liarna naon, Mak? Eta budak jajana meuni kabina-bina sapoe-sapoe teh meuni teu eureun. Berarti bager keneh budak urang atuh, Mak. Nah kitu. Budak urang mah yeuh dibere duit saeutik geus bisa nyangsangkeun. Aduh, bagernya yang sanggeun kanu naon. Nyata dibalikin lang layangan, disangsangkeun tuh dina tangkal-nangkal. Ya mah bajog kana si dengekeun. Bobi, nah sia teh geus eureun deui jadi pananyaan teh. Wah geus lila tuh nih urang mah. Nah, habat eureun. Saprak aya pasien nu hayang diburak ku aing. Piraanan kari ngabura meuni embung atuh. Aya maneh leuheung amun hayang diburana ku cai mah aing mah daek. Emang ngaburana kunaon? Ieu mah hayang diburak ku tai. Anjing ngomongna gerejit aing mah. Bonus atau goblok? Ah, bonus goblok ieu anjing. Tangga goblok aya. Nah, Naon le? ari mah sok raja drakor. Nyosok atuh le, da aing mah meuni resep. Yeuh, lalakina awewena ge ku karasepna deunan. Mane sok lalajo da lakor tara. Ah, urang mah geus taluk mah. Nah, make taluk. Sok keram urang mah. Keram naon ari mane? Mamas. Ya lagi bukan. Ieu mah ieu mah gitu menang-menang ulah ngeun. Jelaskeun heula kronologisna kumaha masalah jeung awe dinya teh. Heuh kieu men. Mana teh geus paheut men yang urang men. Oh, geus perjanjian. Oh. Sang teh datang di luar kota men. Balik. Ditelepon balik ngakeun aing men. Nyari berarti awena teu boga pendirian gitu cara nama. Tah, Geus eta kieu mah. nama. Ku aing papatahan awena bawa ka dieu. Bener teh men. Asli ku aing mau. Soalnya awena aya di dieu men. jig bawa. Tungguan sia. Oh, eta teh goblok pendirian. Men, tah awen sok carekan men. Carekan. Carekan men. Majikan aing goblok kok majikan aing. Balik. Carekan goblok deui. Nu garoreng patut ningan aya di mah. Oh, aing teh keur ngangur. Kabeneran ye urang boga pigaweun. Pigawe naon gitu? Nyen esteger. Ah, piduit teu deui le. Emang sakumaha jangkungna? Tah, palebah jangkung nama ieu teh loba nu teu sanggupeun. Ah, masalah esteger mah iya ahlina atuh. Emang ada kecet naon nih? Heuh, ngecat langit pampang nama hese sote. Si anjing goblok teh anak aing serius dari nafsu aing mah. Parunten. Mangga. Bade arangkat ka mana, Neng? Iya bade jalan-jalan ka payun, Mak. Oh, terus nikahin mah geuning. Atos satu, Mak. Tuak. Geus kawin cenah ayeuna mah. Neng, jodoh mah joroknya. Maksudna jorok kumaha, Mak? Heuh, jorok jodoh mah. Iya, dengekeun. Aing mah kawin oge di KUA. Ya, di rapalan oge di masjid, lain di pacilingan. Ngomong-ngomong jorok kesopan. Lain sia teh ih meuni teu nyaho peribahasa kolot dasar sia mah. Sinting dua anak oge. Mak, Naon? urang mah mau jadi minantu emak teh ah. Nah, sia teh bet kitu jadi udar subaya. Lain udar subaya mama dari cik sorangan cenah naon ge atuh. Licik sorangan naon ari aing? Ari emak butuh bukti. Hayang boga minantu teh boga gawe boga slip gaji kurang geus dibuktikeun. Ai mah teu ngabuktikeun ka urang. Nah, aing kudu ngabuktikeun naon? Ha budak mah parawan lain. Parawan budak aing mah. Nah atuh teu meunang ngasaan. Nah, ai sia kudu ngasaan heula parawan budak aing moal aing mah.
Apaan kudu bukti sarua atau kudu adil? Wah, kajentong jadi nyai. Kudu kudu Ayo. sia diholakeun kawin mah moal lontong sia. Men, Naon? hadiah sia teh. Naon? Naon cenah bieu pas jeung tukang warung. Wah, kalau mah nipu ka aing mah. Nipu kumaha sia teh? Urang titah meuli aqua gelas. Heeh. Aing ku aing dibuka di teteangan gelasna wis di acan. Kabeh plastik gelasna teh. Kan aing katipu. Bentukna kos gelas meureun kitu caina. Ah, gelas teh di mana-mana ge leung plastik. Sok saruana jeung tukang. Nih, naon sepatu bapak mana yang meuli lamukot kitu ku Cidu? Ku urang mah di Ciduhan. Nah, hambet bisa diciduhan ku maneh. Pan si bapak cecelewengan ieu cenah sapatu sareg. Ya ku urang teh inisiatif sorangan we di Ciduhan. Da mapan penting ngomong Ciduhan heula Pak, meh asup. Wah, cenah aing kitu. Naon balik balik jalur teh? Ieu, teu balik kumaha? Heeh, beunghar mah Korea, mari goreng patut mah. Yeuh, tong neulepi fisik sia teh. Pecakan heula ku sia ajaran gawena. Ya kamari teh ku urang teh geus dipecakan. Geus mah goreng patut, jaba ayeuna teh bisa ningali, beuki Korea mah urang mah. Nah, ari sia jadi teu ningali. Heuh pacetna kita dipecakan. Maksud aing mah dipecakan teh gawena lain kita dirojok matana. Oh, geus kagok ayeuna mah mah. Mak, Naon? ari mah keur naon meni anteng-anteng teuing ieu numpak motor ieu? Ngeunaheun sia ni ieu teh jokna empuk. Komo lamun make jokna anu ka dieu mah tah ieu nyelegeng. Ngeunaheun sia. Ah, dasar ini. Sang pecakan maneh mah nya. Ngeunaheun sia teh. Hei, koplok. Ai nini di deketan, aing dihare-harekeun. Sia beuki keneh kerewedan. Sia ka aing. Aing makan rumah sa we. Sok ngomong sia, hayangna kumaha ha? Aing teh yang naon, hayang ka itu ka dieu bae pas we. Sia hayangna naon? Nya aing eleh ku nini, sia leuwih milih nini. Yeuh, dengekeun kumaneh. Bobogohan jeung nini mah dikodok kutangna teh duitan. Maneh mah weuhan anjing. Ah, sia goblok. Ini bisa daya sayan, tapi sia teh. Luas orang teh.